Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji pikeun Allah Subhanahu wa taala Gusti semesta alam anu parantos ngalimpahkeun rahmat saring karuniana ka urang sadayana. Salawat saring salam mugia salawasna dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluarga, sahabat saring para pengikutna dugi ka akhir zaman. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'du. Anu terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Guru anu kuring hormati, sarta rerencengan remaja anu kuring banggakan. Pagi ieu kuring nangtung di payuneun anjeun sadayana pikeun ngabahas hiji topik anu penting pisan nyaeta kesehatan mental. Dina fase hirup anu pinuh warna sareng tantangan ieu, urang sering dihadapkeun ka rupa-rupa tekanan, boh ti akademik, pergaulan, oge ekspektasi anu datang ti sagala arah. Rerencangan sadayana sakapeung urang langkung fokus kana kesehatan fisik, urang usaha ngajaga awak supaya tetep fit sareng sehat. Nanging urang henteu tiasa hilap yen kesehatan mental oge teu kalah penting. Kesehatan mental gaduh peran anu ageng dina kumaha urang ngarespon sagala hal anu kajadian di sabudeureun. Urang nalika mental urang sehat, urang tiasa langkung tenang dina nyangharepkeun rupa-rupa masalah langkung fokus dina hajar sareng langkung sae dina ngejalin hubungan sareng batur. Inget yen unggal jalma gaduh perjuanganna sorangan, anjeun teu nyalira dina nyangharepkeun kasulitan. Hayu urang ciptakeun lingkungan anu silih dukung di sakola, di mana unggal siswa ngarasa aman pikeun janten diri sorangan sareng wani ngabagdi parasaraanana. Hadirin anu kuring cintai, ngajaga kesehatan mental mangrupakeun tanggung jawab urang sadayana. Ku silih ngartos sareng silih dukung, urang bakal tiasa ngalangkungan rupa-rupa tantangan dina hirup ieu kaisyan langkung sae. Satecan kuring akhiri, punten kuring emutkeun ka urang sadayana pikeun salawasna bersyukur kana naon anu urang gaduh. Hayu urang silih jaga supaya urang sadayana tiasa ngahonta cita-cita sareng impian urang di masa depan. Hatur nuhun kana perhatianna anjeun sadayana, mugia naon anu kuring sampaikan ieu mangpaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.